Urang sami-sami memutus mata rantai COVID-19 nganggo masker tina lama si umum si buah naga ngawaler salam ayaku kompak mugia sadayana sing lebet surga. Bismillah, alhamdulillah, Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalayan nyebat puja panghias rasa anu ngancik dina dada di mana urang ngawitan maca mangga urang sasarangan munajat kanu maha kawasa Allah aja wajalla. Alhamdulillah dina siang ayeuna urang masih keneh ditiasakeun ngalengkahkeun sampeana sewang-sewangan. Urang masih keneh ditiasakeun ngariung mungpulung paamprok jonghok petepang rarai pateuteuk pamenteuk bermuajahah bersilaturahim dirorongkokna Ibu Nunung kali kulawarga almarhum Bapak Mulyana oge kairing Bapak Salim. Mudah-mudahan urang sadayana sing kenging barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Syukur panghias kolbu urang sangatkeun kana maha gopur Allah aja wajalla. Alhamdulillah dina siang ieu sim kuring tiasa patepung lawung sareng ibu-ibu anu jarangkung katinggal sadayana nongok kurudung tabih tina kabingung ngiring jabung tumalapung jajak ka bakal panganten neng sela sareng Kang Tendi anu bade ngalaksanakeun kabale jongjung. Oge alhamdulillah urang sadayana masih keneh dipaparin man pirang-pirang kanikmatan, nikmat nu taya hinggana, nikmat nu taya papadana, nikmat nu taya bandinganana, di antawisna nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, diburuh nikmat panjang umur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam mugia tansah diwuwuhkeun dilintah curahkeun ka junjunan urang sadaya, ka panutan urang sadaya, ka guru urang sadaya anu parantos nyanak jalan pituduh anu lempeng, jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala, syariatna agama Islam, mantena salah sawios panghuluna para rasul, pamimpinna para nabi, wa habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakrat ka para kulawargana, ka para sahabat, ka para kerabat, tabiin tabiat tungguge ka urang sadaya, insan wal insani anu tumut anu taat kana ajaran mantena mugia sing kalimpahan barokah yaumil jajah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu anu sami rawuh, bapak anu sami lenggah, hadirin anu sami hadir. Sate acan sing kuring ngalaksanakeun acara aras ingis ku bisi rempan kusugan tinangtos tos aya nu kenal sareng sim kuring, tapi di antara seueurna panginten teu acan aya anu kenal, sim kuring bade ngawanohkeun heula nami sim kuring anu katelah Bapak Nandang ABG. Upami di Cigadung mah ibu ABG teh anak baru gede, upami di Awiligar mah ABG teh aki-aki berwajah ganteng. Alhamdulillah ibunya. Atuh nuhun ka sadaya. Bilih cantik bager anak king nemai si mama sareng si bapak sakulawarga tasakur bini mah syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Naon margina si mama syukuran diwajibkeun kita di saur iboge sing saha jalmi anu daek bersyukur insyaallah bakal diganjar mang pirang-pirang nu baris nu parantos dilaksanakeun digentos cenah ku Allah. Tapi sing saha jalmi nu teu daek bersyukur insyaallah tunggu ajab di akhirat jaga. Sing sering bersyukur ke Allah nyalengnya kabunga si mama, kabunga si bapak, kabunga kulawarga lamun dibandingkeun jeung gedena kota Bandung, gede keneh kabunga si mama, gede keneh kabunga si bapak. Margi si mama sudah berhasil ngalahirkeun neng, ngaageungkeun neng anu alhamdulillah parantos tepung lawung amprok jeung jodoh. Neng, bapak neng anu aya di alam barjah geus teu hoyongeun tuang anu raos, geus teu hoyongeun acuk anu sae, geus teu hoyongeun kanikmatan dunia anu diarep-arep ku apa hidup di alam kubur. Tung doa ti barurang kalihna anu soleh tur solehah. Doakeun setiap tos ngalaksanakeun salat, doakeun apa hidup sing dicaangkeun di alam pakuburanana, sing dihapunten tina sanes kalepatana, anu utamina apa hidup sing aya dina surgana Allah Subhanahu wa taala.
tapi bapak neng ayana aya apa sampur cenah disebanta kanyaahna kadeudeuna ka neng alah batang ti alah manan karawas beureun ku neng nya sami bae neng nya aya indung anu ngandung aya bapak nu ngayuga aya indung nu teu ngandung aya bapak anu teu ngayuga sifat apa sampuran hidup nya komo engke bakal katamih deui ku bapak jeung indung mitoha kitu nya neng eta ge mamah bapak neng keneh geus cantik bager anaking sabada mamah jeung bapak sakulawarga tasapur bini mah ayeuna bade diteraskeun kana acara ngaras diteraskeun kana acara siraman bade naros heula acara sapertos kieu kahoyong neng kahoyong mamah kahoyong apa kahoyong sadayana neng kahoyong mamah jawab ku neng kahoyong sadayana teu aya sepuh anu ngatik ngadidik kana jalan awon teu aya sepuh anu ngatik ngadidik kana jalan anu teu ditik ridho ku Allah sadayana sepuh ngatik ngadidik memberikan cara yang terbaik supados murang kalina henteu teu kejebur kana jalan anu teu dipikar ridho ku Allah. Geulis cantik bager anaking ieu teh acara teh acara ngaras. Ya neng, aing ngaras teh nguras. Aing nguras teh ngabersihan. Contoh leutik lamun neng boga piring parantos kotor, gaduh acup parantos kotor, gaduh akuarium parantos lumer, tinangtos neng hoyong ngurasna, neng hoyong ngabersihanana supados tebih tina panyakit anggang tina sanes kanten anu teu dipika hoyong ku urang sadaya. Neng kalebet jami nu gere rumasan. Neng kalebet jami anu pinuh karumasaan seueur kalepatan ka indung anu ngandung, ka bapak anu ngayuga, ka indung anu teu ngandung, ka bapak anu teu ngayuga. Saacan neng ngalaksanakeun walimatul nikah dina dinten enjing neng hoyong nyungkeun heula dihapunten ka mamah resep neng hoyong nyungkeun dihapunten heula ka apa neng hoyong nyungkeun dihapunten heula ka dulur neng anu sakieu seueur ayeuna bapak rek naros ait nikah teh iraha neng teh enjing ka hoyong saha nikah henteu hoyong teh sadayana hoyong neng niatan ku neng nikah teh ibadah. Nikah bukan permainan, nikah bukan untuk dipermainkan, tapi pernikahan kanggo sandeng-endeng salami urang di dunia. Ya neng ya. Ari caroge bakal caroge terus didamel neng. Atos di mana? Alhamdulillah pilih dan apa saja yang dikerjakan suami neng bade nampi. Tina rezeki ageng alitna neng bade sobar, bade sabar. Komo neng zaman kiwari. Seueur anu didamel di PHK, seueur anu didamel dieureunkeun. Aya keterangan saur Megi Jet, anggur merah, suami nganggur, istri marah-marah. Nah, jangan sampai begitu ya neng ya. Kenging rezeki ageng, rezeki alit. Mari kita bersyukur nih. Nikmatkeun. Saeutik sing mangi, gede sing aya leuwihna, sing aya bakal keur ka tanah suci. Laras ibu, amin ya Allah ya robbal alamin. Jadi cantik bager anaking engke neng bakal diibakan ku cai kembang satama bapak punten tadi kolong ditebikeun ku abisan ditebikeun dekat tinggi tak neng teh engke bakal diibakan ku cai kembang satama menengnya ieu kembang anu sakitu saena dieuyeban ku cai doa ku ibu-ibu di majelis taklim anu aya di Cigadung punten geulis cantik bager anaking ibunya teu aya dina keteranganana, teu aya dina hadisna, teu aya dina Al-Qur'anna bakal panganten diibakan ku cai kembang leres. Teu aya. Dan ieu kembang anu bade diibakeun ka neng eta mengukur simbol sareng siloka neng. Saha jalmina anu taresep kana bentukna ieu kembang. Saha jalmina anu taresep kana seungitna ieu kembang. Anu maksud sareng tujuan neng bade diibakan ku cai kembang. Neng sing tiasa nyengitan diri pribadi. Mugia ieu cai kembang anu bade diibakeun ka neng sing tiasa nyengitan kulawarga neng. Mugia ieu cai kembang anu bade diibakeun ka neng sing tiasa nyengitan rumah tangga neng. Lamun rumah tangga sareng kang teni seungit, insyaallah mama, bapak, dulur, tetangga kabawa seungit. Tapi lamun rumah tangga neng awan atana nepi bau, insyaallah mama, bapak, dulur, tetangga ge kabawa bau. Mudah-mudahan neng dina rumah tangga sing kabiruyungan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Baiti janati rumahku bagaikan surgaku. Neng calik dina sinjang seueurna 7 lamar lain keur naon jeung nanaonan disayogikeun sinjang 7 lamar urang sadayana gaduh waktu teh 7 dinten.
Dina dinten Rebo ayeuna mamah jeung bapa tasakur bini mah syukuran ka Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih atas kebaikannya. Insyaallah neng 7 dinten kapayun barokahna bakal penak deui sareng urang. Anu utami ieu tasakur bini mah sing aya sampureun di akhirat jaga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakali deui neng insinjang lain keur naon jeung nanaonna disayogikeun. Ieu mah kenang-kenangan, ngemutan nalika neng berubah ke alam dunia. Lahir tina rahim anu jadi indung neng dirawat dipangkuk ngagunakeun ieu sinjang. 2 tahun lamina neng diangkeun-angkeun ku kadeudeung ditimang-timang ku kanyaah mengukur ngagunakeun ieu sinjang. Ngan kade geus cantik bagar anaking. Hirup katungkul ku umur maot katerang di mangsa. Dikukur untuk batu sayaran dina kiteja. Umur manusia tara tantuk pangeran nyokotna ge tara bebeja. Di mana angke urang paratos dipunut kuno rahayu, dipentak kuno kawasa, di mana angke urang paratos nangkarat paut yang ilah ngaler, insya Allah gelis cantik bagar anakin anu hirup moal mirarian simut anu kandal, anu hirup moal mirarian seprek anu sae, tapi tangtos urang teh bakal dirurup ku ieu sinjang. Begitu namanya orang sami-sami introspeksi diri. Terus dugi kemana amal ibadah orang, terus dugi kemana orang midamel kahadean, terus dugi kemana orang midamel kasayang. Tangtos amal saya bakal dicatat tuh sayana, amal awon bakal dicatat tuh awona, mugia dimangna engke orang dihisab kedua malaikat di payunan Allah sing aya dina hisaban anu pangsaya sayana mungguhin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis cantik bagar anaknya sakitunya bubuka ti Bapa, mudah-mudahan sasireun sabeunyereun aya guna sareng manfaat. Nah lah neng ridho engke ku caroga neng lamun geus rumah tangga dibiayaan sabulan 1 juta. Alhamdulillah ibunya urang teh ulah nampi, tapi kadang neng lain Bapak ngarenakeun harkat darajat neng kedah dibiayaan sabulan 1 juta kudu jadi salaki. Maksud Bapak lain duit 1 juta bisa dibelikan karena harta bana, lain duit 1 juta bila bisa dibelikan karena dahareun, tapi Bapak di dieu ngamuliakeun ka hidup. Lamun hidup diberek 1 juta sabulan ku ka neng narima 1 juta teu jadi salaki, insyaallah neng bakal boga salaki anu satia, jujur, taat jeung takwa. 1 juta satia jujur jeung takwa. Nah, itu modal rumah tangga ibunya. Insyaallah dari 1 juta itu insyaallah setia, jujur, taat dan takwa. Oke? Terima kasih. Mangga neng ngadeg di kali itu. Bagja teman bingah teman. Hidup di ais kana jadi indung, dituntun kana jadi bapak. Saajan hidup nalengkahkeun sampean ka tempat ngaras. Urang sami-sami menetungkan Maha Agung, munajat kana Maha Kawasa. Urang sami-sami tawasul, urang sami-sami sholawat ka Kanjeng Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Gelis cantik begeran lagi. Asa cikene mama ngam gegenol hidup. Asa cikene mama nganggeul hidup. Ada hidup geus jaluk jangkung, hidup terpisahkan diri di alam lalagasan pindah ke alam rumah tangga. Selah niatan gelis nikah teh ibadah, lengkahkeun suku hidup kana jalan ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu majin bapak tukang lalaunan ibu mangapa atur hiatan tuh itu sangat dilepas.
ibu bisa berau panggilannya cek anu paling asli kalau manusia anu paling indah calik dina pangkonan anu jadi indung bapak calik bari dianteng buka deueuh calik bari ditimbang bukanya sela berat nama berat mama jeung bapak ngelalahun hidup tapi berat kena tanggung jawab mama jeung bapak di akhirat jaga obat gelis ulah ngadakwa ka mama jeung ka apa mama jeung bapak rumasa teu sampurna ngadik ngadidik kita loba kene kahayang sela anu can kacumpuanan ku mama jeung ku apa loba kene pamenta sela anu can keturunan ku mama jeung ku apa jeung gelis didoakeun ku apa didoakeun ku mama mugi hidup sing pinangih jeung kabagjaan Bismillahirrahmanirrahim Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah lumsur terus saya kesenang ini hidup anu ngakandung hidup 8 bulan bilang sabulan hidup ngaheran kedua bulan hidup rumengkan ketiga bulan hidup gumurung keempat bulan hidup mangruk kelima bulan hidup usik kegenep bulan hidup malik seueur geus karasana kudu jadi indung tapi si mamah itu dulu mamah menekung kan maha agung mamah munajat kan maha kawasa sangkan kabungan jadi kebahagiaan ketujuh bulan kandungan kolot lamun mama sare nang kuban hidup asa ngaganjal lamun mama sare nang karak hidup asa numpangan lamun mama sare yang gigir kandungan asa kepo ada 8 bulan kandungan orang nah 8 bulan hidup berubah ke alam dunia mawa lamak salaman nanti ukur mawa keceak denge hidup cerik balilihan dina tunjangan anu jadi itu bari jeung si mamah balo barang dugeti kesang badag saawak-awak keluar dina jasad bapak hidup samarangka apa hidup samar pola ini anu dilahirkan ke ayah ini anu ngelahirkan peraya dosa doraka lamun ayah jalma daek hijing sila bengkok sembah kanu jadi indung bapak dosa doraka lamun ayah budak dititah kudu jadi indung nyebut mung dititah kudu jadi bapak nyebut ke dosa gelis hukum omat berhidup ulah gitu indung nu wajib ditunjung bapak nu wajib dipuja indung tunggul rahayu bapak tangkal naraja salah oge ngarti surti tanya indung wa ka ukur ku jangkungna gunung tanya bapak bawa kabilang ku barangan na bentang di langit najan jaga sela berat beunghar bro di juru bro di pantok kalayah di tengah imah ku harta bana sela bawa bisa bilangkeun cisuhung ku jadi induk sela bawa bisa bilangkeun kesang anu jadi bapak iwati jeung kahadean bilul walidain ridallah walidain ridona Gusti Allah gumantung ridona indung jeung bapak sabalikna benduna Gusti Allah gumantung benduna mama jeung apa sing hormat ka mama sing hormat ka apa sok sinaos aya apa-apa teh apa sampuran tapi kanyaan ka diduh dan ka hidup alah batan si Allah kade deui aya ceuk parimasa lamun urang boga kasalahan kami jadi indung bapa mah aya pakampuran tapi ke hidup geus boga mitoha kade sing hati-hati dina sanes dan hukum geus aya kidung kudu jadi indung di bumi pating kelisik kelinting di alam lahir bari muji sing Gusti ayatna alhamdulillah bari muji sing Gusti ayatna alhamdulillah
raja raja doa doa medal marling Allah dina hati anu masket dina rasa rasa dina iman dina Islam Muhammad panutan kitabna Al-Qur'anul Karim doa Allahu Akbar ieu anu dirajahna wastana teh sela teh syahadat kalimah mimit kadang abdinya Rios langsung tarik sering memberi perhitungan sehat mama sering abdi sering abdinya entah mama abdi tak acan biasa ngasihkan mama sampai terus ada dipasihkan mama ke abdi kemudian Allah selalu menunjukkan kebahagiaan kemudian Allah selalu menunjukkan kesehatan kemudian Allah selalu menunjukkan keselamatan dari cantik negara hati naon anu diucapkan ku hidup ke hatiku mama Majar hidup can bisa ulang terima ka mama majar hidup can bisa masih naon-naon ka mama sela sakabeh anu jadi indung bapak wareng hitungan tur balitungan ka para putra lamun teh mama rek hitungan tur balitungan jeung hidup sabaraha letter getih mama anu beak urut ngalahirkeun hidup sabaraha letter ci susu mama anu diindung ku hidup salila 2 tahun wah jadi mama wareng hitungan tur balitungan jeung lamun teh mama rek hitungan tina materi sabaraha puluh juta duit mama jeung bapak anu beak urut nyakolakeun hidup jeung jajan hidup sabaraha puluh juta duit mama jeung bapak anu beak salila 23 tahun wah geus mama wareng hitungan tur balitungan dan mama rek wasiat ka hidup obat di mana hidup jaga keselamatan sing sering syukur ke Allah hidup syukur Allah maha mulia hidup kufur Allah maha kaya hidup syukur eta syukur ke hidup kufur ke hidup keneh dosa camkeun dina ati anu penting camkeun dina manah anu sehat sakitu wasiat di mama pondok sing panjang manfaat pendek sing tumempel ka diri hidup saeutik sing mati ka diri hidup sing aya bakal di rumah kamu ayeuna geus condong kana tutugan tina waktu datang kana sabda amparan mangsa hidup kisahkeun diri di alam lalagasan pindah ke alam rumah tangga hidup kalau mungkin dihapunten ka mama aya leuwihna hidup hoyong awasuh dampal sampean anu jadi itu andukna ya aya dina dampal pitafak anu jadi itu gelis cantik bagan anak ini
hampura mamah karek tua ieu ngadampalahunan hidup. Lain mamah ngerenahkeun harkat derajat hidup tapi mamah ngamulyakeun ka hidup. Sangkan hidup anak asor. Sing akur jeung dulur, sing akur jeung tatangga, sing akur jeung baraja. Hirup teu bisa nyorangan, perlu bantuan dulur tatangga jeung baraja. Kasaksi ku hidup. Ibu-ibu di majelis taklim dulur mamah tatangga mamah, dulur bapak tatangga bapak diondang ku mamah jeung ku bapak. Ngadoakeun ka hidup sela. Ade bales kata jasa ibu-ibu. Lain kudu dibales ku harta bana, tapi balas ku kehadiran. Gimana jaga hidup ke rumah tangga, diondang ku dulur, diondang ku tetangga, ulah boga alasan itu jeung ieu. Syutingan demi gentekeun tali kadeudeung, demi nyimpaikeun tali kangean kabaraya saiman dosa agama. Segelis anak cai. Sepasuk duani serendampa danukeun ieu piwuruk ku hidup deudeuh anaki kapan pidauh pangeran doa dihampura dosa amun tacan dihampura Mama paksa kali ayeuna nyana waktu panghidup ngarosna bakti sampean sepuh diwasu dikumah jeung ikhlas gali bilari redoning Allah walar bersih lahir batin amin ya robbal alamin mugi Gusti nang lap sampean mama ulah kahalangan kula maksa lamar kupananan sepusak dugi kana dampal gelis hampura mamah karek tua ieu ngadampalahunan hidup. Sakali deui mamah lain ngerenahkeun harkat derajat hidup tapi mamah ngamulyakeun ka hidup. Arti sampean anu jadi indung di sengitan kita kula sengitan kula-kula hidup aduh hati lunsurkeun sampean mamah tutup rarai mamah lalu dan papanangan mamah sok sujudkeun sampean mamah Sela sujud gampang banget mama. Sela tidak diablungkan sama gaya dimbalpan. Sela anu sok molodot ke mama. Sela anu sok nyentak ke mama. Sela anu sok dilarang ke mama. Sela anu sok kabohong ke mama. Namun sela ini penting mama juga bersaudara. Tapi sela malah senang-senang. Mama ablung dan ablung. Cepat masakan ibu. Gelis cantik bager anaking Gusti kaning ati pembelahan nyawa mamah di alam asa Penginagan bokan kamar kurung bakal hidup tuh kana lahuna geus kaharti kana maksud mah pangampuran boro-boro dipentak dadas keredas keur hidup berarti doakeun ku mamah mugia hidup sing pinanggih jeung kabagjaan runtut raut sauyunan jatniga lahiring batin rumangkep nepi ka pati Tajan hidup can walimahan nah didoakeun ku mama barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bihi peluk mamana saya rangkul mamana Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar doakeun ibu doa indung diijabah ku Allah ucap indung syukur Allah batan pedang sing hade ucap lampah kami jadi indung bapak ulah jika paling undang dikutuk kudu jadi indungkan harus kutuk menjadi batu subhanallah subhanallah perbulan Allah di bidang itu amin ya Allah ya Rabbal alamin doa tersebut
doakan ku ibu, ucapkan ku ibu, media seneng sing nangis jeung kabahagiaan, nangis jeung kabarokahan, mudah-mudahan sing bisa ngawangun rumah tangga anu tentrem anu aya, rumah tangga anu bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cekap. Salam serius yang paling kiat Bapak sakiatan lagi kebelaan dari tipanya kepulauan kawan 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 apakah lagi sampai begitu rumah tangga apa anu alami dengan ponakan kami apa anu alami dengan kurang kasut kebadan keluarga apa tinggal ku abdi apakah rombongan capek apakah angina masih mendorong sakit abdi jadi jalmi mutawakal keasaran Allah apa titahkan abdi sareng lalaki pilihan abdi abdi taat biasa melanggar hanya Allah dulu apa sampok abdi mulia caroge abdi sia dijalmi sakit abdi mulia caroge abdi sia dijalmi sasore apa mulia caroge abdi sia dijalmi sabar ya mulia Amin ya Allah. Pilih cantik bagi anak bisa. Kurang sing percaya doa lebih berharga kebatan harta banda. Harta mah kena kubeak, banda mah kena kuludes. Tapi doa insya Allah gelis. Natrat di zaman kangjeng Nabi Adam lebih ke orang kiwari. Insya Allah mungkin di mana kiamat ugang kurang bakal pernah seret doa di dulu kurang sadaya. Gelis hati hidup khawatirkan gak apa-apa. Tidak minta ditikahkan, dikawinkan jeung lalaki pilihan itu. Insya Allah Bapak mangun ukur bulan doa, tapi insya Allah mungkin ayah mang hidup menjadi wali kita. Ditikahkan ku mang hidup kesaksian ku Bapak. Dan kadek gelis cantik pada anak ini. Naon anu disebat rumah tangga, jika sakindah anu ku hidup diharapkan. Naon anu disebat rumah tangga, jika sakindah anu ku hidup dibayangkan. Pasti loba godaan, pasti loba cobaan. Bapak nitip ke hidup gelis, dimana hidup ke rumah tangga, sing taat, sing satuhu, sing setia kan jadi salah. Dina rumah tangga loba pisan gogodangan, dina rumah tangga loba pisan kanyerikan. Bapak nitip ke hidup gelis, obat dimana hidup mangih kanyeri, mangih kasusah di rumah tangga. Obat ulah neangan dukun anu lepus, ulah neangan paraji anu sakti, utang anu maha kawasa. Allah maha benghar, Allah maha kaya, Allah maha sagala-galanya. Sampeun dina ati anu wani, catet dina manah anu setra, sakitu wasiat ti Bapa. Panjang pondok sing panjang manfaat. Saeutik sing matri di diri hidup, pendek sing tumempel dina hati hidup. Dibekeleun di rumah tangga. Gelis cantik bagai anak ini. Soksana naos ieu Bapak sampun sekali deui tanya anak kadedeuna alhabatan teu alahmatan. Anggap ieu rahmat kita ku anjeun. Gara rawi ka papananganna, gara sujud kana panggonan apa? Abdi sujud kana panggonan apa? Abdi dedasi hapunten samudaya ning kalepatan. Abdi nu kantos gede ka apa? Abdi nu parantos minua ka apa? Apa ngebut dan kan? Abdi moal hampang himping ka rumah tangga saupami apa teu ngahaput dan ka diri abdi. Abdi nu rumaos urang kali nu teu terang. Abdi sudah terang didikan. Abdi kan apa samudaya ni kalepatan. Cepengan masyarakat apa? Cepengan. Gelis cantik oleh anak kita. Gusti kaning adi bebelahan nyawa apa di alam asa. Bapak dengan rasa hidup yang sampur, tapi Bapak nganggap hidup anak Bapak kuat.
Abdullah bagus. Tapi bapak pernah melakukan keringat. Bapak atas cinta hidup. Bapak menjadi Abdullah sampai di kalapan. Insya Allah, ku bapak diharuskan kak mang hidup. Ku bapak ditepikan kak mang hidup. Antara hidup puasa rumah tangga, namun hidup kediwalian. Jadi tiga, udara kaki ke atas. Berani doakan puasa. Sanajan hidup san walimahan, didoakan barok kalau ulama, wa barokah alaika, wa jamaah bainahuma. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Syakiro. Ya Allah, bacakan minum Bapak Abdi. Sepetus anjuran ngabagyakeun abdi keur alim. Ya Allah, bahagiakeun hidup Bapak Abdi. Sepetus anjuran ngabahagiakeun abdi keur alim. Ya Allah, mugi ngapunten tina sanes kanten kalepatan dosa hidup Bapak Abdi, dosa diri abdi, dosa dulur-dulur abdi. Mama, abdi ngahaturkeun nuhun, jazakumullahu khairul kasir. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Cekap geus. Mana lanceukna nu mana? Lanceukna teh hampura abdi. Abdi sok bawakeun ka teteh. Abdi kan terus nyantak ka teteh. Abdi sok diwarang ka teteh. Geus cantik beneran nanti tong hariwang tong harapan. Pangampura. Dadas koredas keur hidup. Cung didoakeun ku teteh. Mugi hidup sampeyan ieu kabagyan. Gunung Bapak tetep ibu gadung urang kali anu soleh tur soleh. Investasi dunia akhirat. Adoakeun ka Bapak nu tos teu aya. Adoakeun ka ibu nuju menengkeun sang si akang. Mudah-mudahan ieu urang kali itu sing jadi jalmi nu berguna nusa bangsa jeung agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tos deui cantik pagelaran. Sami hampikeun budak ka mau. Sering mundur sakadi kadir neng. Adik. Pun anak mama hapunten. Da Allah majerido tapi ari mama majerido. Mama hapunten abdi. Cepeng mastakan ibu. Geus cantik begeran nanti. Mama ridho lillahi ta'ala. Nah didoakeun mugi hidup duaan ka rumah tangga. Dibarengan ku incu mama hingga dina kabagyan. Robbana hablana biladun kaduriyatan thayyibah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Belum mama nanti. Allahu Akbar. Bagja teh aya kana induk. Urang sini hapunten teu sae dina dinten boboran bae. Dina wanci anu asli dina mangsa anu endah. Urang sami-sami urang nubarkeun dina sanes kalepatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cekak teh. Habe nu kantos miring. Kaajak. Kudu tepungguh. Abi hapunten sabudaya ning kalepatan. Abi percankan aya indung anu ngandung aya bapak nu ngajuga. Aya indung nu teu ngandung aya bapak nu teu ngajuga sipating bapak tapi abdi ngangkeun ka apa? Apa pituin apa abdi? Apa hapunten sabudaya ning kalepatan abdi. Cepnan pastakan apa? Geulis cantik bagara laki dihampura ku apa? Dikawin ayeuna urang silih benerkeun. Anu salah urang benerkeun. Urang sami-sami kalepatan bapak minta dihampura ku hidup. Hidup sing gede hampura ka bapak. Bapak sakieu buktos. Bapak sakieu kayaanana. Mugi hidup sing pinanggih jeung kabagyan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu ngarara deui sadaya.